Sebel daing mah kulit tandur, eueuh kejo-kejo acan dengan sangu eueuh, nanaon eueuh duit eueuh. Mate ka mana sih mangkatna tandurna Rek neangan ka sawah ara rijit. Ara ratul deui ge Waing lila-lila imahna dijual dah. Aing mah dah. Beuni peuri botong tadi tinggalan duit 1000 acan. Sebel daing mah. Aing sakapang mah yang benghar. Aing kudu disusul ka mana sih nya tandurna Mate tandur di mana sih Urang mete di bakelan kejo eueuh dengan sangu eueuh. Gusti itu sugan tuh kernonggeng wae di sawah tengah. Panas entrak-entrakan tandur wae beunghar moal tandur Mak. Teu ngadengeun budak sugan. Mak. Mak. Teu ngadengeun budak banget dah aing mah. Dian, sia teh. Ma di mana sih? Arek naon? Ye. Duit, Ma. Gusti tengan eueuh duit mah gengke sore ladang tandur. Meni kuat nyusul-nyusul ka sawah budak teh. Udah uing tadi bakelan ku emak Meni kos budak wae jadina teh. Hai buru balik. Balik moal ku aing. Bung Buru balik sia yang diteplokan ku leutak. Mama urang minta duit heula Engke sore. Sore mah lila kene atuh emak, butuh nage ayeuna peuri botong emak. Hai buru balik sia ya. Embung Balik ku aing baledog ya. Embung sancan menang duit mah embung ka balik. Diam, sia teu ngerakeun ku batur. Ye. Ya enggak satu mah balik Hai buru, kana jebrok jadina teh. Jebrok jadi kos budak wae meni kuat nyusul ka sawah. Hideng. Mulut can anggeus tandur. Kieu rasana gablak indung balangsak teh aing ge ngilu balangsak apuk-apukan ka sawah coba aing mun boga kolot beunghar moal kos kieu Meni sararep kieu biasana mah sok rame kamarana nya meni wajil masa potong-potong acan Idela tiis ka mana nya apa malolor kitu we kieu eta geus datang deui wae tukang kredit Bayar hutang. nyangke lain mah can boga duit Engke jeung engke we mane mah ieum. Arek iraha mayarna sih. Ya, geus arek 1 tahun urang teh nagihan. bulan haji dibayar. Bulan haji geus arek ketemuna deui. Bulan haji mana geus teu mayar-mayar. Ya, bulan haji kan panen, tangke dibayar. Tenang we atuh. Itu mane mah janji jeung janji wae. Urang geus capek da nagihna. Nah, eta mah pacak li kene boro-boro jeung mayar hutang. Jeung lalabok ke eueuh. Ya kitu we meureun sia gaya teh. Ngalado we jeung ngalado usaha atuh batur mah. Usaha naon hararese. Supaya kabayaran tah hutang.
Yang geus tadi teh heula kabatur heula nagihna. Ya batur mah nagih ge babari, mane mah hese. Kayak bulan haji dibayaran kabeh ka anak-anakna. Engke jong engke we keur ieu geus lebaran, ayeuna geus lebaran haji. Kitu emang ieu mah, kitu jeung kitu urang capek dah. Nu sugan teh geus dipohokeun hutang teh da setahun teh nagih-nagih. Ya ngaranna hutang mah tetep hutang, sia teh iam. Heeh sih nyari eueuh rek naon. Ayeuna mah urang bakal nagihan wae ka mane. Ceuk teuing. Pokona mah kudu aya iam Nya aya ari aya mah ari eueuh Mane mah meni kuat ngeunaheun pisan boga hutang teh diengka-engke wae. Nu sugan teh geus teu inget. Ya hutang mah tetep hutang kudu dibayaran. Nya saha sih nu embung bayaran hutang? Ari baju we aralus hutang teu Nya gaya mah kabayaran. nomor hiji lah. Di mana aya? Di mana aya hutang rawe gaya nomor hiji. Terus kayak itu heula nagihanna Dasar si loba hutang. Capek dan lagi kasih iem teh. Kitu jeung kitu we eta kabatur kitu teh sih. Sabal daing mah si Ayu datang deui Oh, iya kunaon maneh? Eta si Ayu datang deui. Heuh nagihan deui da. Oh, sugan aing teh geus modar, geuning datang deui. Yo yo, ditinggalkeun salakina oge. Kok eta teh kunaon sih gara-gara naon? Nya eta kurang glowing beungeut nah. Nah itu nyaho. Henteu, Emang mah teu boga Facebook. boro-budur di Yogyakarta boro-boro Sama katinggalan we gosip. Yo, kutasnya gede keneh kasih Ayu. Gede. Bisa dibayar we aing moal. Itu mah teuing manehna orang lain orang. Ya mun datang di kadi urang tinggal ke nyumput. Bener nyayemnya. Mana geus di mana sih? Urang tos nyangan mah odah. Di sawah Haji Dadang oge. Oh, tadi adi dinya. Oh, Sok sararieun da aing ngari sawah eta teh. Oh, mangkaning mainna mah sok ngawada. Oh. Yam. Ai si Mancus ulin tadi sia kasih Santi. Terus eta mah masa lalu Heeh. Ya, geuning eta mah kuat hideung manis iam. Ya, baheula eta sakola jeung maneh. Dari sekolah deh aing baheula diperkosa ku maneh keur di Palawanan teh. Gusti, tapi teu kan geuningan. Henteu da baheula mah. Aing ge bogo. Ih, sama bogo we kakak bogo batur teh geus Keur mah panas. Nagih ka jelema meni kuat hararese. Iraha mah marayarna. Ayo mana ambak-ambakan we kunaon? Eta si Wartiem ditagih teh meni kuat hararese. Urang tadi amprap jeung si Wartiem. Can main kene wae. Can, Oh, biasa geus biasa emang kitu marulu. Si ieu mah ditagih teh. Eta mana si daganganana? Henteu mawa sampura nya pesanan mana ge teh kabawa. Malah urang geus ngomong ka budak urang. Kewe gampang nya, sugan ke urang minggu hareup ka dieu deui nya. Nya padahal mah bari mawa dagangan. Ke mau dagangan ke loba deui nu nganjuk. Ya kuduna ulah dianjukeun. Urang ayeuna mah nagihan ela duitna. Ya ayeuna mah tudan ge. Ayu harese duit. Ya, Bisa naon-naon acan kan ayeuna usum tandur. Kuduna mah ngebaroga duit atuh Iis. Nya boga duit kan usok tandur si ieu mah nyaho sorangan meureun. Ieu jaba panas nagihan tadi amprap jeung si Iem ditagih malah galakan manehna. Si Bella geus encan. Si Bella ge encan pasti moal mayar. Urang ayeuna mah arek balik we Balik. Is. Rek istirahat teh lah ieu kuat panas kieu ke mah sore nagihanna moal tangari ereng-erengan. Lagian malah wayah kieu. Nya tadina sugan aya di arari mah kitu jam sakieu teh. Arareu aya anu talalandur cenah ge. Aya nu nyaru rumput meureun tadi ge ka blok wetan tuh. Nya wayah kieu mah sarare ongkos sih. Ke sore. Urang ayeuna teh sore teh rek kaondangan mentak nagihanna beurang mah Is. Mesti can non di geus kaondangan. Ya tadina mah saker nambah-nambah gitu kaondangan. Eka Imam mah sih. Moal Is nya. Rek balik nya Is. Nuhun Is. Tade pesanan urangnya. Oke minggu hareup nya Isnya. Ayo.
tunggal poe ge di sapuan mah anggar we berlo keneh wae boga imah teh. Teu boga imah tempat nyiuman, boga imah pusing. Mah geus di mana emak? Tandur. Oh, geuning jalan dia biasa nage jalan Bodeman. Iya rek haji engkok hela. Oh, Haji Engkok pengkolan. Heeh, arek minta duit tanduran. Mulai di Haji Dadang lain. Lain dia judadang mah engke isukan kageto. Untungnya di Haji Dadang emak. Naon? Penting sok diteang cenah. Sia mah kitu marulu nya moal atuh Hei, emak teu nyaho. Ya kan emak anak buahna moal ka anak buahna mah. Kudu ngarahna ka anak buahna, emak eta teh. Kita penting teh sok diteang. Ya bela aing geus bara taun, tandur wae di dinya geuning henteu Nya encan we encan. Hidang sia mah. Ulah sok kitu sih kumaha mun kadengeun batur, kadengeun jelemana. Gombe we jelemana ieu. Hei, ieu mah gosip we jeung gosip. Haji Engkok anu imahna anu baheula nek digusur teh lain. Heuh eta. Eta geuning ayeuna sawahna lega deui. Nya pugu ge teu nyaho eta. Ujang teh si manehna. Tong sok kitu sia ngadenge batur sia. Nyaho baheula eta manehna. Nya pugu ge baheula balangsa eta kunaon ayeuna jadi beunghar bel. Heeh, batu mah geus balangsak beunghar, mah balangsak we nya. Nya kieu meureun aing mah kudu kieu. Geus itu hayu mah. Geus pake manten ya. Sia kade ulah bisa banget sih ngomong teh. Hayu di bejaan pos itu nini teh. Marogok nagihan teh tapi alhamdulillah sih bebenangan poe ieu mah coba rek dihitung menang nagihan teh pahit teh nya bikin nu tandur bikin nu nyemprot bikin nu ngajalankeun cai bisa sana jeung balanja. Alhamdulillah ya Allah kacumponan geuning eta. Alhamdulillah geuning aya rezekina. Nagihan teh rame deui, peda usum pakulian kitu nya. Aruli ngarambet, meureun anu marokok di sawah lalakina anu nalektor. Alhamdulillah mudah-mudahan saterusna. Assalamualaikum Neng Haji. Waalaikumsalam. Naon mah teh? Arek minta duit tanduranan. Tanduran deui. Heeh. Kan kemarin geus dicokot ku si Iem ka dieu. Ku si Iem dicokot. Dicokot ku si Iem Kebiraha. kamari. Gusti, ternyata si Iem wanian nya nyokot duit tanduranan kolot teh hidang budak teh. 2 poin kamari geus diberekeun ka si Iem duitna. Kolot mah di sawah meni kuat bebelesekan capek teh nyaho mah duit tanduran aku budak ku si Iem ampun teh ngan geus nu nya Neng Haji nya. Ya. Kudu diluluh si Iem ampun teh ngan. Meni teh karunyahan si Iem mah ka kolot teh ampun teh ngan. Kunaon mak? Eta Bu Haji, duit tanduran yang di Haji Engkok dicokot tuh si Iem. Eta mah budak teh ampun paralun da. Sing teh nyaho kolot bebelesekan di sawah Bu Haji capek. Teh nyaho mah duitna geus dicokoti heula. Ya heueuh mah teh geus kolot, mejehna istirahat aturan mah. Heeh, nyampekeun we kolot, memusing we kolot si Iem mah. Karena teh. Bilang barang usahakeun kolot mah. Ya. Ieu mah menang kolot usaha kudu dibebeakeun teh wae. Awas we di Iem mah ku aing. Arek diluluh ku aing Bu Haji. Ulah mah diluluh mah papagahan we. Itu karunya pisan ka kolot mah si Iem teh Oh, kolot sakitu capena bebelesek wae di sawah, duit dibeak-beak coba. Sakapung masuk sarara di Bu Haji. Geus ngopincan sih mak. Nya ngopi mah geus di sawah geus 2 kali ngopi. Ini mah nyanguncan si Iem. Nyarara teuing tadi ge teu dibekelan ieu teu nyangu ieu. Mah berarti mau dahar-dahar acan meureun mak. Boro-boro kudahar eueuh Bu Haji duitna ge da ladang kamari ti Bu Haji teh da geus beak. Oh, ampun banget sih Iem mah. Ya tuh mah ya duit saeutik ye jeung meuli sangu. Entong Bu Haji Ajun mak aja. Bu Haji mah bager wae ka emak teh Ajun karunya mama geus kolot si Iem mah murah kene. Bu Haji entong Terus meuli sangu sabungkus jeung maungkus
tuh manteing siya mah tong balikan. Alhamdulillah rezeki mah Gusti teuingan. Armunya mayu. Bu Haji nuhun ya. Nya manya. Sing ageng rezekina Bu Haji. Amin, Sawahna sing ngalegaan deui, Amin. emasna sing loba deui Bu Haji. Amin ya robbal alamin. Ayo mah geradar Nah, mah. Bu Haji ayo mangganya. Ayo. Si iya mah istuling banget ya Allah. Kalau tak kurang kumaha babelesek di sawah melaan manehna. Duit geus aya dicokot di piheulaan indung mah teu nyaho-nyaho acan coba. Kita kiraha insapna si iem teh. Karunya mau udah bikin kolot ke eueuh tanagaan kumaha mun teu bisa kula-kuli coba. Manehna rek kandalkeun saha eta teh? Rek iraha hidangna, ampun ah. Harapna can balikan han we mate aing mah beri tutup. Oh si mak. Di mana sia? Tadi pantas nyangan emak. Sia jujur ka aing. Jujur naon? Sia nyokot tanduranan di Haji engkoknya. Oh. Kunaon sia lain ngomong ti kamari. Nyamun ngomong pasti ulahan ku emak ah. Sia sabente ngadahar duit tanduran kolot. Nya kurang kene mate tibang duit sakitu. Kuman banget sia. Aing nu capek sia nu ngona. Nya kuda tuh mah jeung anak ieu ah. Ya jeung anak sia kudu bebeja ka aing teh hidang. Nya bebeja mah mentak dibikeun. Nyaho teh yang gawe kos capek, tandur teh capek Jadi gawe panas. mah capek emak kabeh oge emak boro-boro digawe tandur. Nyaho mantak sia. Nyinden oge capek. Tah, nyinden ayeuna nya capek nya. Sia eta ngadahar duit kos itu capek henteu. Nya henteu ngeunah. Nya mantak ya aing nu capek. Ah mama men hitungan ke anak oge ah. Hitungan keriraha aing hitungan, ha? Nya eta geuning. Ini lamun sia bebeja mah kuang ge seug-seug teuing. Bebeja ti kamari atuh. Namun bebeja mah pasti ulaheun emak. Hadia. Ah. Nyaho teh yam, aing tandur teh capek yam. Hah? Coba lamun sia kos kitu, hah? Duitna dikorupsi ku batur. Sia bakal ngambek henteu, hah? Mama men hitungan ke anak oge. Aing mah tara hitungan yam, tara yam. Ah keriraha aing hitungan ka sia yam. Ayeuna aing tandur saker saha saker sia yam, saker dahar-dahar sia. Sia minta duit ka aing ku aing sok dibere yam. Hah? Sia teh kudu ngartikeun atuh yam. Mama men hitungan ke anak oge. Sia ngomong ka aing hitungan. Oh, mama hitungan ke anak oge. Mantau ka aing sia ti aing. Tuh, ayeuna ngusir ke anak. Oh mantau ka ditu sia. Ari ngarah aing hitungan mah sia kurang kumaha aing ka sia, hah? Sia teu digawe ku aing dicicingkeun di mah aing. Sia teu nalepak maneh sia. Naon teh mangloh wae ka kolot. Ya, malin mangrok. Teu nyaho Asa. aing. Teu nyaho kolot mah balik capek. Bang duit sakitu meuni jadi hitungan. Duit sakitu ge teh idang jeung aing mah berarti. Lumayan Orangnya berarti. lumayan saker meuli beas eta geuning ku sia ge dicokot eta di Haji Engkok. Berarti berarti meureun eta. Ya, oh lah. Nya kumaha deui sih? Arek iraha sia kikituan wae, hah? Arek iraha. Kos kitu wae mah ku aing dikawinkeun da sia yam, hah? Kawinkeun sama. Nya tukang rongsok sia daek teu. Nyambung lah gareuleuh ah. Nya sadaya nu daekeun nu beunghar moal mantak daekeun ka sia. Nya urang kawin ge hayang jeung nu beunghar. Oh hayang nama meuni kuat loba segala hayang jeung nu beunghar ge tempat tempoh heula teh idang. Nya heueuh lah, embung kawin jeung jelema teu gablek mah, mak. Nya heueuh sia kudu tahu diri. Nya geus tahu diri. Gablek kolot tibang tukang tandur kudu dihargai. Dihargai naon sih, mak? Ari kitu wae sia. Tibang duit sakitu ge jadi hitungan. Naon teh duit sakitu geuning sia eta butuh. Nya butuh lah. Mantap sia ka ditu. Nya geus arek mantap ah. Amin. Hei. Ayo anak kos kitu. Teu nyaho kolot mararogok. Ah. Teu nyaho mah cek batur teh itu. Tatangga teh meunana meuni kuat unggal sore gogorowokan wae. Gas ngomong wae gandeng. Tah, mah we mantap ka ditu ah.
Hidang aing titah mantog ieu imang aing. Sia ka ditu na mantog. Gandengkeun wae ah. Sia anu beuki ngagandengkeun mah. Capek. Keerakeun sia ku tatangga unggal sore. Tah sakalin bawa. Bawa ke sia ka ditu sakeur kawin deui. Tah kekencing man bara rutut bawa tah. Gusti kunan di. Ya, mangkat yuk. Astagfirullahaladzim ya Allah, Gusti. Iyan, keluar sia. Mantong sia ti imah aing. Mung ah emak we mantap. Pengen. Anjir kieu teh boga anak. Kalian tah daun bawa. Podaran aing we iyan. Aduh Gusti. Tong cari gandeng. Action. Ini peri botong, tadi tinggalan duit 1.000 acan ah. Sebal daing mah ah. Makasih ya. Bayar hutang. Bayar hutang nyangke lah. Surah orang kurang. Oh, Oh si mak, Sia geus di mana? terus neangan emak. Neangan Andri. Ada. Nyaho teh yam, aing tandur teh capek yam. Hah? Coba lamun sia kos gitu. Hah? Duitna dikorupsi ku batur. Sia bakal ngambek henteu. Hah? Mama menhitungan ke anak oke. Sia. Anjing kok goblok. Aduh Gusti, langsung kabeh kacungan. Mama menhitungan ke anak oke. Sia ngomong kain hitungan. Nah, mama hitungan ke anak oke. Mantap aina sia ka imah aing. oh tuh hidang.